Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur urang panjatkeun ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Bersalawat ka haribaan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, anu mudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar daripada Sohibul Musibah, keluarga almarhumah Hajah Raidah bin Haji Abdul Rahman anu kula sangat dirahmati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahlilan malam kasabaran anu mudah-mudahan almarhumah dihampura sakabeh dosa. Amin. Dijaangkeun di jero kuburanana. Amin. Dilegakeun di jero kuburanana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasana mun tahlilan ya aya berkatan katilu katujuh. Kalau karena belok ayam bakar. Bulan malikiran bakatnya. Bukan terima. Wallah dihampura. Amin. Lebih baik kaimah ditanya. Banyak. Pak berapa mana dihampura? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aya setan. Kenapa setan? Setan. Boleh setan tak? Coba urang ukur mudah-mudahan setan. Aya setan boga anak tapi tolak kuntilanak, boga inju genderuwo. Jadi alhamdulillah anak setan deh kuntilanak yang nama pilok malaikat piu. Kuntilanak pilok. Di dieu awewe malaikat piu kabeh berarti kan jelema. Alhamdulillah. Balik ka imah piuna dibuka jangan dilambe. Asana ieu mah nyiliwuri doang. Aya kiai kuntilanak lalakina aya. Nu sok make celana pendek. Eta kuntilanak lalakina. Ibu-ibu salaki pula apa? Tuyuan berarti pas. Kuntilanak lalakina kawin jeung kuntilanak dikana boga anak genderuwo. Kacirina kiai mun boga anak genderuwo, masya Allah bandel kita ngaji main PS. Kok bisa gitu eta teh? Kan ieu masalahna di bobogaan salah ibu ieu aya setan. Botak setan. Kadang-kadang bari ngaroko we setan. Lamun teh maca bismillah
eta setan gilu asuh aja. Komo lamun bari ngaroko mah panas ukuran. Maka lamun tarasa panas asana aya setan ngarokoan eta. Keluar sperma salaki setan pun keluar sperma. Jadi anak campur antara anak kurang jeung anak setan, maka etalah ke anak hese jasa jiwarahna lantaran campur ieu jeung anak setan. Bu, sok maca bismillah dulu. Boro-boro baca bismillah, babanya oke film bangun. Mantakan baca bismillah, lamun kurang dibaca bismillah, setan ragal pikiran. Mantakan siap, wali kebenaran malam Jumat, coba ya. Baca bismillah, bubar ragal, lain setan ngeragal salah ibu. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal aya bejana setan teh di sorga moal. Geus dipastikeun ku Allah setan mah aya di neraka. Lamun jelema nuturkeun setan, setan geus aya di neraka, pasti jelema kabawa ka neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Wiridan setan beda dengan wiridan jelema. Lamun wiridan jelema mantasalan maca subhanallah 30 kali. Alhamdulillah 30 kali. Allahu akbar 30 kali. Tapi wiridan setan nyakal remote pencet RT. Pencet naon? Pencet naon? Ini mana bos setan kan? Tuh, anak buah badini ya. Masya Allah. Maka ini dari setan berarti setan akan neraka, otomatis mengawirin setan ke neraka. Aduh, cak ibu-ibu teh mah kening pula, besok nonton TV pangges, pulang di dieu buangkeun TV mulai di nu kuade. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata di awak kurang loba setan. Cilaka lamun nuturkeun setan, otomatis awak kurang bakal cilaka lantaran setan cilaka. Setan mah nya nama sombong we. Dita sujud ku Allah ka Nabi Adam mungeun. Usjudu ya Adam. Malaikat mah sujud, iblis setan mah dodong we itu sujud. Ngabangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, sombong setan, maka ialah cilaka. Lamun jelema sombong ieu bakal cilaka. Nauzubillah. Kunaon dia setan terengkeun sujud ka Adam? Sang setan pan mulyaan pula, pan hebatan pula cak setan. Mantakan lamun aya anu pinter ngarasa pinter, gagah ngarasa gagah, suci ngarasa aing pangtunian, setan berarti. Jalan, aya. Lamun aya urusan kiai ngarasa pangustadan hayang dicium tangan bepulang. Lamun kedaikeun dicium tangan nya kudu ustaz. Ustaz setan. Mana? Masya Allah. Singa diawas. Setan cilaka, nuturkeun setan cilaka bakalna. Macul be di sawah, kucluk, bayu be macul. Allahu Akbar. Aya azan, eta teh parentah sujud ti Allah. Jombe macul, teu salat, teu sujud. Berarti eta pamit teh apa petani naon eta? Petani setan. Nu di pasar dagang ngadenge Adam eta teh sujud cak Allah. Hei para pedagang sujud. Dagang bae dagang.
bedaikeun sujud, bedaikeun salat, berarti pedagangna. Pedagangna. Digebong pabularan aya eueuh. Loba. Ulah tempat lagi lagi murid kak bulu gitu. Ulah setan kali. RT, RW, lurah, camat, pejabat, jojong bae kantor, terus bae wayah ajannya nanti salat. Pejabat naon eta? Pejabat naon eta? Setan. Mun aya RT teh salat RT naon? Setan. RW teh salat RW naon? Lurah teh salat lurah naon? Setan. Ieu mah lembur setan. Mulai karasa kurangnya, masya Allah, cilaka awak gorenganan ternyata lu kurang disieun-sieunkeun tiap. Asup kaleuweung sieun ka juri, asup ka dieu sieun ka juri, goreng jadi juri kalah urang. Pantesan batur salieuna goreng awak urang anu jurigna anu jadi setanna. Naudzubillah. Yuk urang leungikeun sifat setan anu aya di awak urang, kembalikeun urang jadi manusia supaya mulia menurut Allah. Setelah jadi sifat manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah ngamuliakeun manusia lamun urang mampu mempertahankan sifat manusia. Alhamdulillah. Aya deui makhluk nu dihinakeun ku Allah. Hina hewan, kotor hewan, sapi, kebo, hina. Lamun urang nuturkeun hewan, awak urang manusia anu geus mulia, boga sifat hewan, atuh bakalna hina. Bakalna teh hina seperti hewan. Masya Allah. Coba dulu di tempat pengajian, lamun aya kotok asup dibebahkeun khusus ku hina-hina. Musola berkumandang aja di masjid berkumandang aja. Aya eueuh embek kucluk salat eueuh. Aya eueuh. Pantes itu pantes. Kunaon? Atuh makhluk hina embek mah teu salat, atuh eueuh masalah jadi hina dieu. Lamun aya urang gembong teu salat sarwajeng naon eta? Sarwajeng naon eta? Mbak bisa dipencet tidak? Berarti lamun aya jelema teu salat pencet. BAKB asa. Sana BAKB asa. Anak buah bajil ini BAKB asa. Masya Allah. Coba di sisi jalan mbak belok aya anu insang mbak mah benar? Lamun aya pemuda gembong pabualan di pinggir jalan kita bisa deui sarua jendal benci. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berarti terasa manusia kurang ngaku mulia menurut Allah, tapi hina awak kurang orangana di awak kurang nempel sifat kebinatangan, nempel sifat hewani. Ieu lah anu kudu dileungitkeun sifat hewan nu aya di awak kurang, sifat kesetanan anu aya di awak urang. Maka mun geus eueuh sifat setan, eueuh sifat binatang, bakal jadilah manusia sejati. Ieulah nu dimuliakeun Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang mulia menurut Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baheula urang kabeh di alam arwah
di alam dunia ditanya ku Allah, alastu rabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Lu tengah jawab kabeh calon Kristen, calon Hindu, Buddha, Konghucu, kabeh homo calon Islam, kabeh ngajawab qalu bala syahidna. Sumuhun Gusti, kula bersaksi Kau adalah Tuhan kami. Guru sud gudrat kurang ya kajero beuteung kajero rahim dikandung kumaha urang ditanya deui astagfirullah ngajawab kabeh qalu bala syahidna. Ingat bahwa waktu ditanya di Jawa ingat ini tahu. Alhamdulillah coba lamun urang juga ingat sehingga doa kepada di Jawa imak aing aya naon biasanya mau aing sering datang orang bangun putih bahaya kan. Alhamdulillah tidak ingat ada orang. Masya Allah, begitu bujrag lahir ke alam dunia. Tanya jelema Kristen, saha pangeran? Nyana jawabana Yesus Kristus. Kristen ya. Lu sok ke gereja teh, wae minggu. Beli ke gereja nyanyi haleluya praise ngerti teh aku cuma ngerti begitu apa aku Masya Allah. Tanya umat Hindu di Bali saha pangeran Siddhartha Gautama. Anuna anak osok kawihara dikipir-kipirkeun Om yang sang widiwasa. Akur jawaban baheula di alam zuriat Allah ditanya, di alam rahim Allah ditanya, ketika dijer di alam dunia Yesus jawabanna, Siddhartha Gautama jawabanana, anu beragama Sinto nyembah mata poe dewa matahari jawabanna, nu agama monto penyembah bulan dewa bulan jawabanna, jeung sajabat termasuk itu Baduy ya Baduy nyana nyembah nanti ya penganut agama Sunda Wiwitan. Nyana mangeran di mana aya cai muter cek mereka pangeran. Maka kalau aya kamajikana makas mandi kebenaran di Nabujalna teh aya cai lembang ke pangeran. Masya Allah. Akur jawaban. Nyana bakal percaya deui bahwa pangeran ya Allah Subhanahu nu kuari teu percaya boga anggapan Yesus pangeran menjelang kae mah percaya deui. Anu boga anggapan Siddhartha pangeran menjelang kae percaya deui Allah. Nu kuari percaya ka dewa mata poe, dewa bulan, dewa hong, dewa heng, dewa seeng segala. Deus modal mah percaya. Manfaatan sareng kali percaya geus ditutup pintu tobat. Firaun. Naon deui Firaun? Firaun. Nu lawana baheula Nabi Allah Musa alaihi salam. Firaun. Nu nyana resepkeun jasa nyieun undang-undang betul lagi.
Yun, mudah-mudahan asal aya demo-demo, yun, mudah-mudahan di laut. Demo luar biasa kuasa masyarakat. Gitu, dompet sama Firaun mulin alamat pas main. Firaun. Baheula jeung undang-undang. Jalema nu burusut anak lalaki angkat paeha, nu burusut anak nabitang angkatkeun. Berat luar biasa rakyat demo. Jodoh beta mah Firaun. Firaun. Masya Allah. Gagah aya di Firaun, raja aya di Firaun, beunghar aya di Firaun, sakumaha gagah raja beunghar mah ujungna modal di Laut Merah, bakul amal leupan toyuk. Weuy, padahal kumaha kurang gagahna atau ngomong nu teu gagah. Wajah deuk modal mah eta Firaun. Deuk paeh mah nyana nempok kebenaran bahwa pangeran teh Allah Subhanahu nyana ngaku amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sumuhun Gusti ulah percaya bahwa ka pangeran percaya kana pangeran Musa ka pangeran Nabi Harun sareng kali amantu bi rabbi Musa wa Harun dijejak ku malaikat Jibril kemana aja lu. Rugi pasti. Sabaraha tahun hidup di dunia, sabaraha tahun ngajabak di dunia, sabaraha tahun ngundang-undang Firaun ujungna modal buatan kaina disiksa abadal abidin wadah-wadahi dikerontokkeun di neraka. Urang terputus keyakinan di alam dzurriyyah nyebutkeun Allah, di alam rahim Allah, di alam dunia nyana henteu ka Allah, di alam akhirat ka Allah deui putus. Di mana putus maka disiapkeun neraka ku Allah. Jelas. Jelas. Putus iman di alam arwah baheula Allah, di alam rahim Allah, wali di alam dunia Allah, sampai ke alam akhirat Allah teu pernah terputus. Di mana henteu putus maka Allah nyadiakeun surga Allah Subhanahu nu teu pernah terputus daripada iman hanya umat Islam. Alhamdulillah. Hanya kabeh nu hadir di dieu saha pangeran pasti jawabannya Allah. Mudah-mudahan jawaban Allah ieu sampai akhir hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka umat Islam anu terus mempertahankan Allah bakal jadi calon jelema orang, calon orang kaya di surga. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ini calon surga kabeh. Amin. Calon orang kaya. Amin. Jadi itu dalam akhirat. Masya Allah. Benutna kulaku kabeh. Calon orang kaya. Umat Islam teu perlu sedih, teu perlu ngeluh, sanajan hirup pas-pasan, imah dendeng, waya hujan bocor, waya angin uyang-uyangan. Dahar paling jeung lauk usam, teu perlu bersedih lantaran umat Islam calon orang kaya di alam akhirat. Masya Allah, Allah geus nyadiakeun rumah-rumah mewah di surga, geus nyadiakeun berbagai pawaki, jenis makanan-makanan, jenis buah-buahan, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, luar biasa kaya.
tapi jelema kafir sanajan kuari boga pabrik boga perusahaan miliuner segala macam modal sangkala di alam akhirat kan boro-boro kudu gaji mah boro-boro aya kadaharan nyana bakal disisa selama-lamana maka maningan keneh engke sangsara kuari beunghar apa maningan engke beunghar kuari sangsara mudah-mudahan di dunia benar dalam alat benar ayangnya kok kali itu baik al-Islam yaklu wala yulal yelah mesti bangga kurang dengan keislaman syukuri nikmat iman syukuri nikmat Islam sebab ialah anu bakal menjadikan kebahagiaan kita di alam akhirat. Hai umat Islam, kau tidak perlu menunduk. Hai umat Islam, kau tidak perlu lesu. Hai umat Islam, kau tidak perlu mengeluh karena umat Islam calon orang kaya di alam akhirat kami. Oh, masakan lu gawe pabrik, tenang, gawe ini di kantor bari ngarokok tumpang mati. Datang bos dulu apaan lu? Gini gue calon orang kaya nanti. Lu kan walaupun sekarang bos calon miskin, pasti itu gak dipecat. Langsung. Gila Islam. Almarhumah Ibu Haji Raida nu kuari kurang ditahlilan nu mantap ditahlilan ge beragama Islam nu mantap disolateun beragama Islam andai kata Kristen yang moal ditahlilan lah andai kata Hindu yang moal ditahlilan lah moal diajian lah jelas maka dengan ayatna ditahlilan disolateun terus jeung sajabana nuduhkeun Islam sedengkeun janji Allah anu tidak pernah terputus keyakinan Allah geus nyadiakeun surga sampeyan asli ka surga di kuburan kene geus disiapkeun naimul qabri kasenangan kubur yakin almarhumah wari di alam barzah di alam kubur aya dina kanikmatan amin aya dina kasenangan amin ya Allah ya Rabbal iyalah mahalna keimanan mahalna keislaman jelas ulah sampai digadekeun keimanan urang hanya urusan jabatan mau sampai keimanan keislaman dijual hanya mempertahankan jabatan hanya tujuan harta rugi luar biasa kau berani menjual daripada hukum dijual halal dihalalkan haram dihalalkan padahal nyana hanya tujuan untuk memperkokoh jabatan bila kae neraka bakal jelas nah ujubillah menjadi hanya orang Yahudi lah yang berani menjual daripada hukum Allah Subhanahu wa taala umat Islam ustaz kiai organisasi apapun anu berani menjual hukum sama dengan orang Yahudi nah ujubillah Masya Allah iman jelas iman yuk jagaan iman yuk bentengan iman yuk pager iman melalui naon kiai ngabentengan mageran jagaan keimanan melalui cinta terhadap para ahli Allah Subhanahu saha ahli Allah santri ahli Allah ustaz ahli Allah kiai ahli Allah wali Allah ahli Allah tadi tunah junjunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka iman bentengan melalui kecintaan terhadap para ahli Allah Subhanahu wa taala
benci terhadap ahli Allah, benci karena juriat Kanjeng Rasul, benci ka habaib, benci ka kiai, benci ka ustaz, bakal terjadilah di rongrong keimanan bisa copot iman. Nauzubillah, nauzubillah. Masya Allah bu, benar. Mun aya ibu boga anak parawat jol santri ngalamat kebeneran awak kurung hidup ilmu ulah ditanya santri barang kurung pokoknya tinggal kue dipale ngan kurung benjing budugan torojol aya pamuda pasir bawa motor ngan tukang mabok dek milih mana dek milih santri bodok apa dek santri pamuda kaset tukang mabok pilih mana bangun ambung tadi Masya Allah yuk cintai para ahli-ahli Allah. Masya Allah, alhamdulillah di Jombong Pabuaran loba santri, loba ustaz, loba kiai, iyalah pager-pager keimanan, iyalah bentengan-bentengan iman, mantakan yuk dukung, yuk dorong, yuk cintai karena mendatangi santri ustaz ngaji urang kadinya. Masya Allah, insya Allah terjaga keimanan. Iyalah jangan bahagia kurang sabak dana yero yakni sabak dana pae urang jika di alam akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah. Cinta doang, cinta bahwa ayah raja Dakyanus nyana ngawarisi ti Fir'aun, menang warisan ti Fir'aun, betukan nyeunang undang-undang satu. Kan lamun aya raja betukan nyeunang undang-undang bet warisan Fir'aun. Dakyanus, ulah ka mana pikiran. Nyana nyeun undang-undang saha nu teu nyembah kana berhala maka tewak penjara, tewak gantung, tewak pancing. Iya luar biasa undang-undang. Aya genep pamuda harita jana nyalametkeun iman kabur di istana sehingga jana terus nyebut luar biasa dan nyalametkeun iman daripada nyembah berhala mendingan kabur teu hook kana jabatan, teu hook kana harta, tinggalkeun punyana demi penyelamatan iman. Raja Dakyanus marah, maka Intel, pimpinan Intel dipanggil siaran genep pemuda hirup atau apa seret datang bawa hadir tah jeung anjing pelacak kok siaran. Maka Intel jeung anjing berangkat melacak genep pemuda terus dilacak. Kapan ini lo beneran ternyempot, ternyempot rumput di sisi seperti ya, baru sisi wangi ini benar. Nah, iya, tapi ternyata iri kalau teriak, Allah diberi dia, cak eta Intel. Aing lamun ieu ku aing dibawa ka raja berarti kan jabatan aing teh naik di alam, tapi copot iman. Daripada aing copot iman maning copot jabatan. Masya Allah, daripada copot iman maning copot jabatan. Embung aing teh ieu ditewak atas nama perintah, ini tugas.
ini perintah. Teuy, anu salah mah sarebu kali tugas yang terapaklah di neraka. Jelas? Ya, ngomong terus selalu tugas, salah ulas perintah. Atau ngerepaklah di neraka. Ya, makanya kurang wajib nurut ka indung bapak, benar? Benar? Tapi lamun indung nitah maling aya ulah lah. Begitu aya pamalingan, salah. Kenapa kamu nyuri? Saya perintah orang tua. Hei, atau bisa penajan perintah orang tua aja, hari nitah maling aya ulah. Masya Allah, tugas ulah sampai ngalanggar aturan Allah Subhanahu. Matakan saketa engkau aing daripada copot iman maningan copot jabatan gabung kanu genep, berarti genep tambah hiji sabaraha? Pinter. Bari tujuan yuk urang nyumput kunaon eta anjing ya kucur ilu cak tujuan euy sama anjing ini anjing ini jojong bae di bawah dogang euy sama anjing ini jojong bae. Masya Allah kunaon eta anjing ngomong anak uhibbu ila ahlillah, saya mencintai ahli Allah. Masya Allah sagede anjing mencintai ahli Allah Subhanahu. Matakan ilu lajuna nutujuhan tambah hiji jeung anjing jadi sabaraha? 8. Nutujuhan diistimewakeun ku Allah, anjing gara-gara mencintai ahli Allah diistimewakeun. Nutujuhan dibere karomah ku Allah, anjing gara-gara mencintai ahli Allah dibere karomah ku Allah. Nutujuhan ka surga, anjing pun eta ilu ka surga. Ieulah salah satu anjing dunia anu asup ka surga nu populer ashabul. Tapi inilah mencintai ahli Allah Subhanahu. Masya Allah. Anjing binatang hina najis mugolajo tapi boga cinta salamat. Jelema nu dibere akal ku Allah tapi tidak mencintai ahli Allah, benci habaib, benci kiai, lebih gila daripada kula kenal ya. Jelas. Masya Allah, kau akan hina seperti anjing lagi, bahkan lebih hina daripada anjing yang tidak mencintai ahli Allah. Kau akan mulia yang mencintai ahli Allah Subhanahu. Mengatakan yuk kokohkeun iman, pageran iman, berbenteng iman melalui cinta kakak para kiai, ustaz, santri, bakal cinta ka para wali, padituna didorong bakal mencintai junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal mencintai Allah Rabbul Izzah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, wari bulan Saban Syahri cakanjeun ieu aladalah bulan kaula. Engke bakal Ramadan syahrul ummati, bulan umat kaula. Nuku Allah ieu dijelaskeun bakal jadi dua lentera, dua cacaan. Umat Muhammad bakal boga dua cacaan. Jangan angan dua pokoe. Nabi Musa nanya, ya Allah, poek nu mana nu dua teh? Poek di jero alam kubur, poek dina poek kiamat. Terus dicaanganna kunaon? Ya Allah, dicaanganna ku Al-Qur'anul Karim jeung ku Ramadan. Boga saha eta teh?
hanya boga umat Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh Gusti cak Nabi Musa jang kula bae jeung jang umat kula teu bisa Musa ieu mah dua lentera Al-Qur'an jeung Ramadan hanya jang umat Nabi akhir zaman. Ngajawab Nabi Musa, ya Allah jadikeun kula umat Nabi akhir zaman. Urang henteu minta ka Allah tapi urang geus dijadikeun umat Nabi akhir zaman, maka wajib urang bersyukur atas nikmat jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Ramadan hanya jam urang, Al-Quran hanya di umat Nabi akhir zaman, yakni urang insya Allah di jero kubur caang, di alam akhirat caang, amin. Almarhumah yakin di jero kuburan kuari caang, di alam akhirat pun caang, amin. Ya Allah ya Robbal, Masya Allah. Pahala Yai ulama jatuh bisa maca Quran deuleutkeun bae ayat Quran tempokeun ye surang kacangeun jenuh Yai geus kebal deuleutkeun dek aya eueuh pahala nu akur jeung deuleut Quran iya naon Yai salahi nempo wajah kawajikan sabar jeung nempo Quran pamajikan nempo wajah salaki sarua jeung nempo Quran mantakan ibadah nu panghebat-hebatna geus teh unggal berat haram-haram. Oh salaki lele kabeh pamajikan lele kabeh salaki haram-haram ge jeung kuaing dilelenget dores ya orangna. Itu kan bikin apa? Insyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Maka yuk kembali deui urang menyongsong bulan suci Ramadan, siapkeun awak urang, bersihan awak urang supaya urang menang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kita urang ngadoa mudah-mudahan almarhumah dihampurasan kabeh dosana, diangkeun di jero kuburanana, dilegakeun di jero kuburanana. Urang kabehan mudah-mudahan di akhir hayat mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga urang kabeh ngahiji di bawah payung bendera alam junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju surga Allah, tempat peristirahatan terakhir abadal abidin wadah rodani. Modalna iman nu kuari urang yuk jaga perintah Allah supaya urang maot husnul khotimah bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bihurmati ya Allahumma bihurmati lailatul jumu'ah faghfir lana ya Allah dzunubana waghfir lana karbatina warzuqna ya Allah khairal dunya wal akhirah. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadana hasil maqasidana. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dicukupkan saja kali jadi kaulah, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Hadan Allah yakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.